ditungtunlah ku guru sok guru nungtun hudangnya mun penting etalah lantaran orang can bisa asal hudang behelanan mandi wudu salat 2 rakaat kitu baheula sok berangkat engke dibere maca sholawat heula lantaran Kangjeng Nabi teh nu boga kuncina urang teh titah nuturkeun kangjeng teh uswatun hasanah lobakeun maca sholawat abeh gembur ya bagus sok geus loba maca sholawatna terus ditungtun ku guru ulah kieu eta teh naon ngalepaskeun nafsu ngan ai ku ceramah mah ku pidato urang unggut-unggutan praktekeun tentu lalaunan sekaligus kuru ujana henteu langsung tita puasa henteu sebab naon akhir zaman ai baheula mah lantaran mundal kayakinanana cicing sia ulah dahar baheula mah kitu tah bere pagawean ieu ai ku ari mah lalaunan bae kieu baheula wiridna ieu sekaligus ambalayah moal bisa sok laun heula lantaran nyana perdah ditungtun ku guru bisa nungtun batur ketika urangan maca kitab doang dek nungtun kumaha aja urang kita pernah praktek meraktekeunana nu hese ieu teh dek ngaleungiteun nafsu nu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun kieu lah kadieu lah ujung-ujungna mah dek ngaleungitkeun nafsu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun lantaran nyana keur gupak di nafsu kebo lamun keur gupak urang dipaksa ye kita hanjak eta teh buntutna sing hade buntutna kupat kapit plak bae bila perlu nyana ngapit anu nungtun kebo ieu ulah antepkeun lalaunan endek ngaleungitkeun nafsu nah ge diarahan giraha ieu kan can lemah mamal bisa encan lemah mamal bisa kudu nemah heula ditambahan ku urang ku meraktekeun salat ujung-ujungna makan ieu teh dek ngaleungitkeun nafsu supaya salat ngeunaheun urang datang ka jam ieu detik ieu menit ieu can bisa salat ngeunaheun kulantaran naon encan sadarna bahwa urang keur salat panunggunaheun mah urang teh sadar jasa bahwa urang keur maca Fatihah urang teh sadar keur maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi urang teh sadar moal bisa sadar lamun teu hadir Gusti Allah na jaka sadaran eta teh urang teh dibarengan ku rasa hadir ka Gusti Allah kamari mah kapan asa dideuleukeun doang ku ari mah asa hadir Gusti Allah ai neuleukeun mah kapan ai Allah mah di mana bae ge bisa neuleu tanpa make empanon Gusti Allah ku ari mah asa hadir Gusti Allah teh endek kahadirkeun Gusti Allah di diri urang kamana tuh Gusti Allah dihadirkeun kapan Allah teh al huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah teh nu maha awal Allah nu maha akhir Allah nu maha zahir Allah nu maha batin zahir jeung batin teh Allah mulai ngarenungkan urang oh zahir Allah batin Allah berarti nu zahir Allah nu batin Allah endek dihadirkeun ka hate urang teh guru teh meta Allah teh az-zahiru al-batin ditambahan ku wa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum di urang deuk ka Allah ya Allah na di mana di diri urang cahayana ayat nur ilahi ayat nur Kangjeng Nabi dihijikeun nur Allah teh kapan jadi nur Kangjeng Nabi teh kapan ieu dunia tina nur Kangjeng Nabi kabeh ge ketika Allah nyokot nurna sakobdotan dijadikeun Kangjeng Nabi dibagi opat eta nur Kangjeng Nabi teh tah ieu diantara nur Kangjeng Nabi teh nu dijadikeun langit bumi dijadikeun aras dijadikeun kolam wabah ieu teh kaluar ti nur Kangjeng Nabi urang hadirkeun heula nur Kangjeng Nabi di diri urang sorangan ku cara lobakeun maca sholawat moal hadir nur Kangjeng lamun urang teu maca sholawat ka jeung kumaha ge moal hadir dihadir-hadirkeun ge Muhammad endahan Muhammad Cikupa nu hadir teu bisa teu moal bisa aja lain dihadirkeun kos kitu perasaan urang ku maca sholawat hadir sorangan Kangjeng
ketika Kangjeng Nabi Nur nages hadir di diri urang sabab guru urang maka urang nyaho Nur Kangjeng Nabi teh Nur Allah hadir di jero hate ikeun keur carita ieu mah ieu praktekeun coba nah eta meraktekeun teh kudu aya guru ieu keur carita pan ieu mah sok dihadir-hadirkeun ge ku urang ojah heueuh paling jah heueuh doang barang datang maka imah ojah henteu mulai oh iya asa aya ta nur di awak urang cahaya anak tuh iya isin timbul isin bakal nah mulai kehalangan kan eta ku nafsu piceuna nemen teh ku Ibnu Yazid rahimahullah fa in talabat kan nafsu yauman bi syahwatin lamun nafsu mikahayang ka anjeun dina hiji poe melalui syahwatna hayang dahar anu ngeunah hayang nginum anu ngeunah hayang make anu bagus hayang kendaraan anu pangeunah-ngeunah eta kan watak manusia nafsu ngaranna hayang ngaleuyan batur mun pakaian hayang pang bagus da ngelehkeun batur mun dahar hayang pangeunahna ngelehkeun batur mun imah hayang pang bagus da ngelehkeun batur mun kendaraan hayang pang mewahna ngelehkeun batur nafsu nggak dilengitkan kurang nafsu nah coba kurang dilengitkan nafsu mun teh edan sia dilalaunankeun ku guru disederhanakeun nu mentak urang mun kabeuli nu 500.000 tapi aya beulieun anu 300 nu 300 bae turun setik kabeuli nu 300.000 ye teh ngan aya anu 200.000 ge eta geus hebat eta teh bisa ngeueuhkeun nafsu tidak harga 300 karena 200 dina 200 aya anu 100.000 lah kabeuli padahal mah aya dunia nganjang naon jan nutupan aurat doang belilah nu 100.000 eta keur perang ngaran talalaunakeun teu bisa sakaligus urang dahar ieu teh sabenerna mah ngeunaheun jasa jeung daging hayam hayang urang ngadahar daging hayam teh mentok kok segede kieu atuh ngan teu kuat jasa cokot bae daging hayam ngan ulah loba-loba ala kadarkeun setengahna bae eta geus perang bener mah hayang keneh ngan setengahna bae aji isukna hayang deui teh geus kamari setengah jakos kitu keneh lah nafsu ngasaparapat bae eta perang ngaranna disederhanakeun anu bisa nyederhanakeun lain guru urang nu meraktekeun guru mangan sakadar ngabimbing nu praktek baja urang-urang keneh nah nu mantak eueuh halqoh ku ari teh eueuh riungan supi riungan supi lantaran teu kararuateun kuduna mah saminggu sakali abeh kajahoan perkembangan murid dina pake dina dahar dina nginum dina sare dina wirid kaki kadeuleuan lantaran mun geus jadi nomor kahiji bakal kitu nu kadua mun geus jadi bakal kitu aya cirina dina rakaat okos urang pepelakan melak ge sirungan melak de ngombreng melak buah kembangan buahan kajahoan norekat sarua deka Allah datang ka manana dibimbing ku guru bakal kanyaho mentek teh kudu nanya ka guru mah geus bae hayu bae laksanakeun nanya deui ira naik dibebaskeun ku guru naik sia puguh tilok ngawirid sia teu geus ngawirid teh kamari bae ngawirid pelet sia mah tuh lain deka Allah teman deka si eta deka mana mesem teh anu sungutna kos jin teh beulah ka handap talabat kana yauman misyawatin wa kana ilayya lil khilafi tariqun ayalah jalan untuk nyulayaan kana nafsu hayangna ka kaler nafsu sulayaan urang ka kidul nafsu hayang ka kulon sulayaan urang ka wetan nafsu hayang baju nu eta nu beureum urang beulikeun nu hideung nafsu urang hayang lepis coba urang potong ku ari meuli samping bae nafsu sulayaan ku urang selalu sulayan urang indah jasa lamun ka kota ku ari make calana necis jasa dipapantes ku urang make calana nu rapih meunang istri ka uol teh aju urang make batik pantes jasa make kopea nu hideung ngajeripit okos depag jadi urang tuh eta kan nafsu urang teh kos kitu teh sulayan ku urang lak teh coba pakai samping sia kabeh kalau pakai calana embung isin eta nafsu ngaranna samping make samping teh eta make samping teh lain bagus supaya nafsu urangna pudar sanggeus da urang make samping ku ari
kurang dinasehatan deui aya kanimatan sia make sampingnya pajar make jubah ya dijubahkeun ku ari mah samping dipake jubah dipake ka kota sorban dipake kadeuleu ku batur horeng edan anyar tuh iyalah padah tinggalkan ku anjeun khalif mahwathu naon dipakahayang ku nafsu sulayaan ieu hese jasa ta nyulayaan nafsu eta keur carita pakaian keur carita kadaharan nu mantap cumplang-campling ka dituna eta teh ngaranna keur ngawarah nafsu keur ngawarah nafsu eta teh cumplang-campling kumaha kahayangna ulah dituturkeun kahayang nafsu eta keur carita kitu ku ari keur carita hudang ti peuting urang rep sare jam 10 hudang jam 1 atau jam 2 cek nafsu urang teh cek nafsu bo atuh ieu lamun urang hudang mah isukna bakal tunduh engke jadi penyakit nafsu ngaranna urang dinasehatan ku watek sulayan oh kahayang nafsu mah ieu teh SDI urang hudang nafsu diwarah ku aing sia pandian ku aing sia ku ari maca sholawat salat dan lain sebagainya ibadah lah isukna pasti tunduh kajen tunduh kakak saeutik isukna kitu deui istiqomahkeun ku urang kadituna moal kadituna beuki berat bebejakan ka guru jageuninganan dipaksakeun hudang peuting re capek jageuninganan jadi penyakit oh atuh sia mah ngerasa sia kan bejakeun ka diri sia aing teh ka Allah gitu sedengkeun awak urang teh dadamelan Allah jaloba wali Allah nu geus dibere kuat mah jameunang nyieun Allah tunduh nang nyieun Allah tina nafsu teh balikeun ka nu bogana Gusti abdi teh kitu hayang ka Gusti jaloba geuninganan hamba Gusti nu geus usul ka Gusti teh geuninganan teu kudu sararegeh geuning kuat atuh bere abdi sacak celaka kekuatan Gusti ja abdi ge sami-sami bade ka Allah ieu lain nu abdi awak teh mata nu Gusti celin nu Gusti awak anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya bejana wa unu geus usul ka Allah mah cukup ku subhanallah ge kuat bae abdi mah kadanan ku kitu ulah dibere tunduh bae pasrahkeun diri urang janu Allah isukna bakalna